Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten sataacana bilih abdi ngaganggu waktosna. Sakedap perkenalkeun nami abdi Resma sareng ieu rerencangan abdi. Abdi sareng rerencangan dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda dipiwarang ngawawancara salah sahiji guru. Sim abdi sareng rerencangan bade ngajantenkeun ibu janten narasumberna. Teras ibu kersa atanapi henteu pami diwawancara ku sim abdi sareng rerencangan. Mangga. Hatur nuhun ibu, langsung wae kana panarosna. Ibu pami yuswa ibu ayeuna sabaraha taun? Ibu teh lahiran 83. Jadi berapa tahun tuh? 30 berapa? 8 ya? Ibu punten guru teh memang atos mangrupikeun cita-cita ti alit. Sanes. Cita-cita ibu dulunya yaitu akabri. Janten karena ada suatu hal karena kondisi tubuh janten teu Nya ibu saterasna pami ibu ngawulang pelajaran naon wae di ieu sakola? di matematika aja. Kunaon ibu langkung milih ngawulang dina widang pelajaran matematika ieu? Sanes pilihan, tapi karena kaleresan ibu tuh di apa tuh di universitas ibuna kedah milih jurusan matematika. Janten upami ibu henteu nyanak pilihan matematika, mungkin itunya apa tuh ada tingkat ibu janten dapat apa tuh dapat denda gitulah. Janten tetiasa ngalanjengkeun di jurusan matematika. Janten ibu bade kedah ngambil jurusan matematika supaya si adik tingkat ibu tiasa kapilih janten jurusan matematika, masuk ke jurusan matematika. Oh nya ibu pami ibu ayeuna ngawulang kelas sabaraha wae? Kelas 10 OTKP, kelas 11 TKJ, kelas 12 BDP. Nah saat acana ngawulang di sekolah ieu ibu kantos ngawulang di sekolah sanes? Nya Almasturiah tahun 2007. Terus sebulan ti Almasturiah langsung ke Yasti. Habis dari Yasti kantos ngawulang di SMA 1 Sukaraja. Terus ngawulang di SMK Teknika. Terus ngawulang di Almatuk. Wah nya ibu atas sabaraha lami ibu ngawulang di sekolah ieu? Di tahun 2007 janten 15 tahun ya. 15 tahun. Oh nya kumaha raraosan ibu salami janten guru di sekolah ieu? Iya sih, aya senang, aya sedihna. Senangnya ya apa ya? Jadi mengenal sifat-sifat anak-anak gitu. Terus lebih mengenal terus kekeluargaan antar guru, silaturahmi banyaklah yang positifna gitu. Sataacan wawancara ieu ditutup, aya henteu pengalaman anu kirang enakeun nyenangkeun kanggo ibu salami janten guru? Alhamdulillah tak aya sih, sadayana menyenangkan. Soalnya kalau misalkan suatu pekerjaan didasari dengan rasa ikhlas, alhamdulillah karaosna enak, tak aya kendala apapun. Kendalanya gini aja mungkin, tapi manawi ya perkawis putra. Kalau misalkan anak-anak rada-rada dinasehati kirang gitu, tapi sih suatu tantangan itu aja.
Cekap wae sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.